Jadi kieu punten Ustaz dina kepala teh dina sila ieu lain akal. Akal mah dina qalbu. Wa huwa haqiqatul insan ma huwa fil qalb. Nurun rubani ruhani wa huwa fil qalb dina jero hate. Wa huwa haqiqatul insan. Wa huwa al-mudriku al-mu'addab wal mu'aqqab wal mufalab. Akal itu. Tah aya kekuatan di luar akal nu jadi korelasi, terinduksi, tersambung ke akal namina mudrik mutaarif dina hulu. Awak gede kita gara-gara kamari ngarokok eureun setahun setengah. Mau masuk ke Madinah, pulang dari Madinah ke Mekah ke Indonesia sudah tidak enak merokok. Akhirnya itu nabi dipaju deh 2 bulan karena eureun merokok teh ternyata menambah perkembangan tubuh terlalu cepat 12 kilo. Maka biasa ngarokok, odot. Ini biasa odot, hidup odot. Gara-gara selama ini saya di pesantren Tahfidz Quran di Banten itu dibully oleh puluhan ratusan bajer-bajer Wahabi. Orang-orang Wahabi mengharam berokok. Kan mainan ngopi doang, haram. Sapang Rasul lah, irha panggil nasihat aja Rasul. Wah sok chattingan di Nabi. Kita kurang ulah Rasul dan mau langsung ke Rasulullah. Tinggal atur ayat 2 ini tina Asia Saud. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Misalkan orang dia murid Abah Mun, kadu gede, tapi dibenar terus Abu Ahmad. Tapi kababakan Joni, orang teh gaduh guru teh ulama akhirat, lain ulama tukang pidato di gasing puring. Iyalah ulama warasatul amro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil 'izzatil 'azimah alladzi azhara fi kulli syai'in wa 'ala kulli syai'in bil musyahadah. Sasaran masuk ke masyarakat. Asyhadu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi wa'adana biyaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul haiju sarafa wa rifqa fawqal ibad wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsyadana ila sabilir rasyad wa ala alihi wa ashabihi alladhina al-muti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arawnaka illa fitnatan linnas. Al-ayat sadaqallahul azim. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu
muliakan para alim, para ustaz, lan para nom-noman. Niki nganggo basa Jawa. Sampeyan iso Jawa. Boten ngerti. Lah emang ciri-ciri itu Sumatera atau Pulau Jawa? Wong Pulau Jawa kan nggak bisa ngomong Jawa ya? Namanya anomali geografi. Itu lucu kurang Pulau Jawa kudu bahasa Jawa, sebab bahasa Jawa aprodna tina jumlah bahasa di Jawa. Terus para kiai, para ustadz, panitia, kita menabur hati, para guru nana, hadirin wal hadirat rahimahullah. Abdi mendak siiran berbahasa Arab. Naon cenah? Siiran. Tapi siiran Arab mah aya patokan kaya ilmu arut. Kesada wayah. Saur pun lanjut almarhum mengerti hejo opang walet pernah silung kerawang. Arut teh kangge notasi not bang. Kami not bang. Kayak mustafilun, mustafalun itu kami nimbang. Oke. Aya siiran Arab gitu bahasa. Ya pun tadi aduh ampun kita canggih bakar. Tadi kami Islam Mi'raj Kecamatan Sukamantri di Masjid Besar Sukamantri. Terus tadi di blok Sukarusa, Negara Jin karena produksi blue jeans. Keras kali karena memang setiap Rajab biasanya memang saya di Priangan Timur. Di tanggal 26, 27 mau kami pertepatan pada malam Jumat, tapi ayah di Tasik malam Kamis, malam Jumat. Selebihnya di Banten di kampung kelahiran. Bahkan nampi jadwalnya 99% di Banten. Kenapa begitu? Bukan sombong karena sahabat saya Buya Uci Turkusi Cilomo pernah ngomong saya, Cik, kuinta ulah ditinggalkan Banten. Terus si Patrai putra Mama Abu Yasanja dari kawan Riadul Alfiah di Lembur kayak gitu. Dan abdi sering di Banten. Apunten upah ingki bahasa Sunda kasarnya apunten. Dari Banten malu hawewe aya di Bikam. Lain-lain ngadahukeun kenjurang. Terus abdi mendak siiran Arab gini baru. Fatantu adzahaba wal fiddata. Patantu geus mitnah kaula firman. Fatantu geus mitnah kaula al-dhahaba kana emas wal fiddata jeung kana perak. Kita waktu awal-awal kok bisa yo? Niki kaum emas lan perak itu perhiasan kok difitnah yo po. Diperdalam bukaan kamus Mufradatul Mu'tamar tentang bahasa metafora, bahasa sastra. Kan ibu gak di Lembur sok aya jadi nuju naon, nuju masak sangu, nuju naon, nuju ngejo, nuju bahasa Indonesia memasak nasi, mana masak sangu. Nasi teh pan sangu manya aya sangu dipasak dan bener mah memasak beas supaya jadi kejo. Ini aja, jangan aja cakui. Baru banget. Zaman kursa dalam bentuk mas santen mau nyaho nyaho selot gue zaman online paling hebat ke nyaho kena drakor dracin. Ini saya sebelum ngaji ya, hati-hati dengan drakor dan dracin. Pertama menghabiskan kuota sudah pasti. Yang kedua itu misi negara komunis era Cina supaya rakyat dibere punten. Pan lamun ku film ku rupa kuno dohir bangsa hisiat mah bangsa naon cenah? Hisiat. Hisiat teh ibu kasaksi kapendak kaidrok ku panca indra. Punten karpet lemes kasar. Kasar lemes. Kapanggil lemes ku Quran ku hadis ku leungeun. Ku indra peraba. Sada naon nu kitu. Ain teman. Beres contoh suanten ain. sanajan satona teu kadeuleu ti kukur Dina kalapa teu kadeuleu. teu kaidro
diparingi ku panon urang satona jika kumaha sukuna sabaraha ngan urang geus boga pengetahuan sakur nu kongkor mah pasti hayang lain teh leres leres hari uya amsem aasem amis asin cek Quran cek hadis cek ijma qiyas cek leta lain rasa mengecap iya lidah iya mubsirat punten iya short iya nggak belah sorban lo batin iya warna naon ibu orange atau nabi anu orange apa nyantai ayah berem ayah anu berem ayah orange ayah anu berem ayah orange nama koneng hejo berem nama mawujud fil akal mawujud di akal nisbatnya karena barang baik anu bangsa nah disebutnya bahwa di hulul tidak pernah pecah salamina asyik teh dina uya salamina konek teh dina kaen teu bisa koning susuruntulan sorangan warna beureum teu bisa lempangan sorangan kuruna kaen panjang teh detan jeung da acan tuduh can hayang sare nah balik ka deukeut kali uwi isi panjang teh kieu we sekarang Bu Bismillahirrahmanirrahim. Ari itnah teh dina bentuk jamakna sitanun artina secara lugot melem ngabakar fitnah teh melem ngaduruk melem ngabakar burning bahasa Inggrisnya burning dalam bentuk passivity tense. Nah santri apal mungkin itu aing bisa berusaha tengah kursus bahasa Inggris. Saya juga kursus supaya santri Balai Rombeng dari anak kampungan gitu. Saya kalau ceramah di Singapura itu bahasa Inggris karena audiensnya berbagai negara yang ada. Jadi mesti paham bahasa Inggris meskipun Abi bukan seorang terpelajar, bukan intelektual, tapi asli Balai Rombeng duduk lalap kobongnya di Banten mah pucuk kopi izin lalap biasa sangsara di kobong hampir 27 tahun Abi di kobong bahasa gua Pak majikan ya baheula teu bobogeun ka pula teh mimiti Pak dan nyebut teh naon cenah kawinskan santri modal ka dieu ya ini mah anak-anak Abah, my lovely, my happy, my everything, gitu. Iya. Kalau mati bobohan kan, pelet, baik. Jadi kita punten, Ustaz, dina kepala teh, dina sila, ieu lain akal. Akal mah dina qalbu. Wa huwa haqiqatul insan ma'wa fil qalb. Nurun rubani, ruhani, wa la fil qalb, dina jerahat teh. Wa huwa haqiqatul insan. Wa huwa al-mudriku al-mu'addab wal-mu'aqab wal-mufalab. Akal itu. Tah aya kekuatan di luar akal nu jadi korelasi, terinduksi, tersambung kena akal namina mudrik muta'arif dina hulu. Mudrik muta'arif. Desina lima. Bais mustaqis buatul huyalahi daya persepsi. Engke ngalahirkeun irodah hadisah kudrah hadisah ini. Antak kesalah menjelma mikir atuh kena sila henteu kena dada bener eta teh meskipun akal dia sebab dia aya kuatul khuyalai kuatul mutasarrifah kuatul muharrik daya persepsi contoh kongkorong di persepsi ku ceuli pasti aya nyaho ti mana eta ceuli tina panon ningali nu sok kongkorong lain be lain toke tapi aya tuh tos geus mitnah kaula kana emas jeung perak sebab emas jeung perak lamun teu dipitnah moal murni lamun teu dipitnah moal murni nah terus keungkap sing kuring
numpang kering ngadedot. Iya betul, orang ting magicom, ting tilu ting dua. Jadi Dinda Nanang, Kang Haji, awak gede kita gara-gara kamari ngarokok udah setahun setengah. Mau masuk ke Madinah, pulang dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Indonesia sudah tidak enak merokok. Akhirnya itu namanya dipaju deh 2 bulan, karena udah merokoknya ternyata menambah perkembangan tubuh terlalu cepat 12 kilo. Maka kebiasaan ngerokok, odot. Ini biasa udah odot, hidup odot. Kecuali kenal kita pulang. Lari kerja ayo odot, hidup odot. Gara-gara drama ini saya di pesantren Tahfidz Quran di Banten itu dibully oleh puluhan ratusan bajer-bajer Wahabi. Orang-orang Wahabi mengharam dan berkata kan mainan mau video haram asapang Rasul lah irhab panggil saya tanya Rasul bahwa sok chattingan dengan Nabi kita pernah ulah Rasul dan mau langsung ke Rasul tinggal atur ayat 2 ini dinasihat soal Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. Nu bakal nyambak urang ka surga teh kapunten ibnan kana wa aman sebab anal mukmina idza kana amaluhu aktsarul miqdar. Kieu maksudna ibu lamun qorot urang jelma soleh, lamun bapak urang jelma soleh, ibu mun salaki ilmu jelma muttaqin jelma soleh minal akhyari was solihin engke tipayun lebet surga tah. Saur hadis Nabi saha muttaqin akhos muttaqin khos nu tipayun lebet ka surga bakal nyambar hiji an abawaihi wa an jaujatihi wa walidihi indung bapak pamajikan anak bakal diteangan ku si muttaqin akhos dari surga. Gusti kamana pun bapak can aya di dieu jeung pun dia da abdi bisa kieu teh di dunia baheula sabab anjeunna abdi dibiayaan masalah tren Gusti. Gusti pun bojo ka mana geuning can aya di surga sabab laladen anjeunna sabar ngadamping abdi-abdi biasa ngajalankeun parentah Gusti. Gusti pun anak ka mana dari pasantrenkeun buat can aya di surga. Asal syarat anak pamajikan indung bapak jelema mukmin asal syarat iman. Ngan amalna teu sahebat si ieu jalmi nu mutakin aos. Ditaroskeun kitu teh dijawab ku malaikat fayuqalu innahum lam yudriku ma adrakta. Hei bulan, maneh macin asup ka surga ti heula teh pantes jaka saksi amal maneh takwa ka Allah. Nu ditanyakeun ku maneh mah teu sahebat amal maneh. Ngajawab si ahli surga teh mun cara ibu teh mun sebut teh urang pas ya Rabbi ini amil tuli walahu saestuna abdi midamel di dunia baheula kadang-kadang waan teh eta libikeun kasalamatan abdi walahum jeung indung bapak abdi keluarga abdi anak abdi payumaru we bilhakin digeroan ke malaikat hei bapak nasi bulan ayo can bakuna asup ya asup mah asup nanti ke tungtung waduh nih ku sebab anakna soleh hei bapak nasi bulan ayo asup diheulakeun asup sabaliknya lamun teu kitu bapana ngagelok anak langsung milu bapak pamajikan milu termasuk mohon maaf duriyah ayat 2 anaknya ayat 2 aya anak bin nasab genealogi keturunan aya anak disabab bisa seseorang disebut anak diaku di akhirat lamun ieu si jalma teh si pulan kakolot aya mahabbah namina duriyah disabab bahwa ahya al mahabbatu fa in hasala ma'al mahabbati taklimu ilmin au amal. Murid nuturkeun guru amalna teu sahebat guru, murid nuturkeun ilmu guru ilmuna teu sahebat guru. Ngan si murid cinta yang nuturkeun guruna bebeakan teu katuturkeun guruna ka surga ti heula murid digeroan ku guruna. Engke guru asyahul asyah contoh punten urang dia pernah kakadu gede kak pemirsa Abah Moy karena saya juga kenal baik beliau malah ya kejadian aheng Abah Moy jeung Abu Arsudin di Purwakarta aheng misalkan urang dia murid Abah Moy kadu gede tapi dibenar terus Abu Ahmad tapi kababakan Joni
Urang teh gaduh guru teh ulama akhirat, lain ulama tukang pidato juga simpuring. Ieu mah ulama warasatul amro. Ulah salah. Jo. Ka panitia ulah poho saya teh kade. Jo. Ieu mah ulama. Amplop. Duit. Nanti kena sihir duit, kena sihir duit naik saya ditolak. Maca hijibna naon ge dasar mata duit mah beunang ku duit. Kah cek Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, sihir nu bahaya ka ajengan duit. Terus seetik gas gus bangkai nyekor duit mah ngomong duit si Ahok. Bareng utang kurang saya tahu mbak istighfar dulu duit haram duit naon buat 3 periode Jokowi mereka kira gelut dan belum kelompoknya melanggar konstitusi Jokowi saya bilang mau 3 periode kamu tuh siapa? Ijazah aja nggak jelas kan ayo mah jelas ijazah sangat iya Terawih abdi apa? Tipun paman ti Abu Yahilmi Kampung Sawah Kabupaten Serang Baris. Jelas. Aliyah jelas kan. Di Matlaul Anwar Malnu, Matlaul Awal Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kimas Abdurrahman murid diasuh 17 tahun Buki Nawawi Banten di Mekah. Ya sama teh jelas ijazah. Anak pelangak lo. Kakak ngiri hate untung we aing mah pendukung Prabowo di Magelang. Iya jujur saya. Termasuk kemarin saya nyoblos Prabowo walaupun bari kurang sabelah. 2014 tanya kan, saya uang pribadi habis 470 juta lebih dukung Prabowo Hatta. Walaupun saya sempat dijanjikan nanti staf khusus. Saya kenal Prabowo sejak dan Jengko Pasu. Sapri sejak Panggang kawan saya. Cukup habis Prabowo BBAK tahun 2014. Si kampeng mengenang si Pelopi wakil Abang JK dulu mulai kelihatan si Pelopi itu mengenang terus 18 bakal paksa apaan tuh jos Prabowo bari terus kalau bulan nah, ya maaf, saya Pak Amin, Pak Dr. Amin Aziz, Hatta Rajasa, mantan Menko Besan SBY, Zulkifli, mantan Menteri Pertanian, kami ngobrol di puncak. Sampai bercanda itu, mantan Menko. Kayak, sudah dengar pidato bahasa Inggrisnya Presiden kita sekarang? Iya, Pak. Beliau memberi contoh pidatonya. If you have trouble in my country, please contact to my ambassador. Kami ketawa tuh para profesor dokter yang bukan dokter, saya aja orang bilang hanya ustaz. Jadi aing dibandingkan Gibran asa aing. Ya punten pinter asa lebih Gibran itu bahasa Inggris, ya pengetahuan sosial, empirik dan lain-lain. Tapi kunaon aing teh jadi naon Gibran jadi wapres. Kaita hate kuring maksud benernya. Hate kuring. Urang doakeun lah Pak Gibran mudah-mudahan husnul khotimah. Dan terlebih doakan Bapak Prabowo sing panjang umur sehat afiat lamun gering aing baur ujung sehat Samsul Pak terus ada dari ngacapra sarang Bismillahirrahmanirrahim fitnah bakaran supaya murni untuk menuju kemurnian harus melewati masa pembakaran. Tema abdi ngaji. Pak Ibu tahun 618 Masehi puncak fitnah Nabi. Tahun seberapa? 618 Mei. Jadi Rasul ketika berusia kira-kira 45 menuju ke 46. Rasul lahir 571 Masehi. Ini 618 Masehi. Gara-gara Rasul dakwah di Mekah kantenan begitu dakwah terang-terangan, Pak, sahabat dikebukan, disiksa,
kaniaya berbagai cara dilancarkan ku musyrikin Makkah bade ngamunasika bahkan bade ngabinasa ka Kangjeng Nabi katut para sahabat iman ka Nabi. Puncak kekejaman 618 Masehi sampai 621, nanti hijrah 622. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang musyrikin Makkah geus werak uyang ruwat-ruwat mayunan dakwah Nabi, sebab Nabi digoda ku harta ku pangkat malah rek dijieun presiden Mekah MK-na diatur dibere harta Nabi alimeun dibere awewe Nabi alimeun diancam teu sieuneuh akhirna musyrikin Mekah melakukan boikot total ka Kangjeng Nabi jeung nu iman ka Nabi katut jalma sanajan can iman tapi geus condong ka Nabi diboikot total ku musyrikin Mekah. Si boikot dulu. Pertama, awas, Mekah itu aristokrasi ya. Aristokratik ya pas Yunani. Hukum kumaha jelema gede. Lamun bangsawan orang kaya raya itu sebagai pemimpin hukum. Artinya boga hak veto tiap pribadi orang Mekah di bangsawan. Bahkan tiap bangsawan Mekah boleh punya pasukan, boleh punya tentara, boleh punya aparat, mencari boleh bodyguard, boleh buka punya kapal lari, boleh buka infanteri. Seperti Romawi. Eta urang Mekah geus pusing ka Nabi ditawaran Muhammad. Coba cenah ieu nama dakwah teh keur saanjeunkeun we agama anjeun teh ulah disebar-sebar di kota Makkah. Keur anjeun we asal anjeun remeh ulah kamu sejen keur anjeun hayang emas hayang naon bae ku kami rek dijenengkeun rek didikeun ka anjeun asal anjeun cepet ulah ngajak batur ulah mabawa ka batur ulah ngajak batur kana la ilaha illallah. Can aya syariat sholat, can aya zakat, can aya syariat muga haji. La ilaha illallah. Geus kieu tah musyrikin Mekah pa la ilaha illallah. Diajak itu alimun. Terakhir tawaran ka Nabi Muhammad, cenah urang kongsi we, urang nyeun toleransi besar-besaran. Ayo kita bikin Natal bersama. Munaina. Kieu cenah Muhammad. Ieu teh urang teh saturunan barayna ulah para sehat supaya jempling repeh rapih repah lemah gemah jeung kinawi naon kitu teh hese aing ngomong eta. Begitu bala maksud kitu supaya terjadi ketentraman dayeun da wengi memiliki sikap ambreni. Geus we cenah sapoe ewa isukan kami milu nyembah pangeran anjeun pageto anjeun nyembah pangeran kami lah tak jamana kumaha. Diajak kongsi langsung aja lakum dinukum waliyadin nanti kurang ya nyawer tuh ada jadi tunduk astagfirullah sampai kamana dia teh astagfirullah lakum dinukum masing-masing tambah wera tambah ambek musyrikin Mekah akhirna manehna ngariung membikin kesepakatan boikot ditulis dina kayu ditempelkeun dina bangunan Ka'bah bangunan Ari make bismillah mah make Pak, bismillah ti zaman Nabi Adam tos aya, ti zaman Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Ismail tos aya, Nabi Sulaiman tos aya. Hiji
temenang ayat tulung tinulung ulang Quraisy Mekah ka Muhammad jeung jalma nu geus condong iman atawa condong ka Muhammad temenang ayat tulung tinulung. Dua, temenang ayat dulur pidulur teu lanceuk teu uat teu mamang asal geus milu ka Muhammad boykot. Tilu, jangan dipasok kebutuhan hidup sehari-hari. Gandum temenang dijual ka grup Muhammad, kitu deui susu temenang ical, daging domba teuningan ical, ontak teuing diical. Pokoknya boykot biar Muhammad dan pengikutnya kelaparan, sehingga pengikut Muhammad menyerahkan Muhammad kepada kita untuk kita eksekusi bunuh Muhammad. Demi Allah Pak, targetnya dibayar. Tinggal tidak berbagai tafsir. Abdi lamun diondang di boykot ke dipayahan, aing melumpat we. Ada sieur. Nanti ayam atau pernah aya kejadian paling ya abdi yang dari ceramah dilaporkeun Kodim, Kapolres biasa ya. Komo zaman Jokowi main dilaporkeun ka Bareskrim, kuring kali tewak anak buah Jokowi, kuring pidato diharapkan 25.000 jemaah. Pada ngambat Jokowi. Bagaimana saya nggak marah Pak? Santri Habib Rizik dipayahan di jalan. Lalu seukur ditewak di pengadilan, mah kuring mau bogor-bogokan Pak. Resiko berjuang ditewak, ditahan dia. Ibu tadi adik di modalan langsung Pak Kostelisa. Walaupun demi Allah, apa yang FPI Pak? Ini main asli NU abdi urut. Bener-bener. Jadi itu orang Banten ke NU Pak. Mau ngadirikan NU lagi murid orang Banten, rek kumaha tapi hasil sesaat. Sobat amat sempur satu tuh bagus amat baik. Murid Kinawawi. Itu nyari Pak. Abdi mah boro-boro santri Habib Rizik. Anak PKI ge sengaja bapak PKI, anak ini pakai anak yang dibantuan Pak bulan kodam. Komunis santri diempat di jalan tol. Nauzubillah min. Agan tawang kuring dilaporkeun ka Mabes Polri kang kurang. Tapi alhamdulillah berkat doa Abu yang fasih, berkat doa Farhabib. Satu malam jam 3 ketika saya sedang tegang ada laporan Kiai Abah Abu yang terang ngomong terayus puluhan tahun tumpul kita beberapa kajian disampaikan ke pemirsa selamat alhamdulillah kita dari minus. Padahal Abu terus ngobrol ke pemajikan Mang ini sudah risiko berjuang. Kalau saya ditahan kamu jangan cengeng. Nah ini nyawa dari duit itu lagi. Biasa kan sok perhatian kurang baik jadi kestan dulu buat ngawin dulu iya nggak ayeuna sok mampu menyerandung mampu mah aing betul mampu saya tidak sieun ingin harapan Jokowi aing daripada pemajikan dia tiap waktu pakai pakai Assalamualaikum Haji pakai saatan kurang siap pakai korek maghrib besok itu kerja tuh aja mau abdi Pak ayo saya pemajikan bedus kata kami majikan kapan Pak nah saya menpakai ke lawas titik nah tidak bah titik awas saya mengkawin deh dijunjuri ganja borin bila perlu hodang bagi kirim kata Jerry pun enggak mau Bah aku kalau ditinggal Abah aku tidak akan kawin nggak kita bisa kawin di Romalina meuli aing mana meuli aing Bogor kami di Pidato terus aing pae bisa dipakai jeung salaki anyar eta pun bojo aja Abah jangan begitu daripada Abah meninggal dunia kan ibaratnya Abah beda lagi 14 tahun Nabi Abdi umur waktu 30 pemajikan 16 emangnya kalian saya merakannya kawin ke kekereweda biar tua umur 30 perempuan Tasik biar Stilios, very massive, sweaty, more than that. Penting aing keur panganten anyar minuman kuku kerut, kuku bima. Banten. Dari Banten saya nganu geulis atuh Pak. Aya kalau geulis suku ya berarti. Udah
karase cikijing awalnya kalau salah kina tuh pati kasih ayah kamu dah ayah bodoh ayo bodoh aduh banyak kan ada lakon dengan lakos ya ayah sih ngapa patungan mondang di mulut lagi sudah jam 8 di Samarang Mana sampai dari mana? lah tinggal ayah deh isukan singgaran deh yang kontak ke kumah menang air mau kodam aja jadi pembuka tos deh di boykot di total 3 tahun kurang lebih tidak boleh ada pasukan susu onta, susu kambing, daging onta, daging kambing. Menderita. Rasulullah bersama sahabat as-sabiqunal awwalun keur umat saeutik nu asup Islam kakarak saeutik baca cara. Kabayangkan ku Bapak Bilal we dikaitkan kemudian terus Abu Bakar. Sumayyah we dibunuh. Akhirnya sebagian sahabat katut putri Rasul sareng Utsman bin Affan diberangkatkan hijrah pertama di Mekah sebab di Mekah terancam badai dibunasika badai dibinasa di samping diboykot akhirnya piwarang hijrah pertama hijrah Kahabasi Raja Nasrani Kabasa atau Abbasinis hijrah pertama makanya sebab di Mekah sudah tegang tos berbahaya Nabi teh jeung sahabat di lockdown kutang kurang corona tukang tipu ninggal bari zaman si Luhut aing ambek ka si Luhut di dunia itu bisa males kayak waing di alam masa teangan dulu bayangkan ku bapak rakyat di lockdown pakai corona nah dikasih vaksin ayeuna we corona naon saya teh mau goblogan mau nyetan gitu jelema rek mudik dipentak lain diterima dipariksaan SIM ku polisi lain dipariksa STNK dipariksa kartu vaksin naon polisi ngurus vaksin mau nyetan kan jangan si Jokowi jangan salah otomatis salah aing tanggung jawab ini pada akhirnya naon kan pasar hancur perekonomian hancur sing orang rek dipindahkeun ke aplikasi dagang online karasa ada tim kocek dari Eropa mah lockdown sebagian besar negara terang bapak Swedia Stockholm Kanada Inggris saya tanya okan lain nanti apoe bawa anak boncing ditipu pak corona tangkurang tenaga asing Cina kamu wali Manado ka Jakarta plus lewat pesawat bisa berjuta tingginya Allah barat 1.000 senyawa kita kontrol sampai ada negara dalam negara berupa bendara dibikin ini dia oleh Menteri Pertahanan sekarang orang di Jepang pak berapa puluh triliun ratus triliun duit dipakai beli vaksin coba lu pakai beli naon pertanian jahe berem supaya minum jahe ke corona hari mayat mamut dalam vaksin waktu diberi ku polisi jeung bapak abri jeung main divaksin dari kayak di galanan sawah ditubruk sekali tewan nauzubillah ini kan polisi mulai polisi eta dosa si lain tinggal tobat sampaikan omongan saya ke Kapolda Jawa silakan polisi harus bertobat tobat teuing nyerik hari tak kawas tarobat polisi supaya masuk surga kali karunya yang kamaran mau banget barang haram saya udah pangkat mereka duit tugas mereka duit kain teh mereka goblok bisa mereka lain malambat Bok. kalau
di blokade nabi teu meunang aya pasokan tuangan, teu meunang aya sabiji kurma asup teh rek dulur rek lancip rek kuat rek mamang pokona cek mesti di Mekah lamun sia ngabela Muhammad ngabela pengikut Muhammad diusir sia teh maka bakal dihukum berat ku bangsawan-bangsawan muslim. Kabayang teu ku bapak 3 bulan 3 tahun gitu. Ieu lembur naon namina blok naon? Bulan? Blok Jumat. Nah, ujuk-ujuk Jumat cek ayeuna mah. Disukai mulai Sabtu menjadi Jumat wae. Jadi kue Seninnya blok Jumat di ngaranna. Kue Selasa Jumat keneh. Ala eta. Ayangna blok Jumat. Lamun isukan kue Sabtu di dia mah tetap blok Jumat. Minggu di dia Jumat tetap. Senin di dia Jumat. Kayak aing mulia sia nu punya. Ngomong ke saya blok Pahing, blok Wage Dinar Pahing saya mah Wage dan lebur Wage aneh emang kuningan tapi ulah salah Pak ayah Syekh Bindu Haji ulama gede di Tasik turunan Dharma Mama Cimang 1813 nyabak ngumbar ke Raja Polah kayak ngadirikan pesantren Cimanggu di Raja Polah Kajangan Mama Cimanggu kayak gorong murid, Mama Bunut zaman Isman Baul Ulum, kayak para murid-murid dan kasih. Mereka turunan kuning. Bahkan ada ulama hebat luar biasa. Di Syekh Khalil Madura, nggak seukur ngangon domba 12 tahun. Tapi memeh ngangon, memeh kaki Khalil kubak mana, terus kata aku dididik, kata Al-Quran, kata Al-Alfiyah. Ngancan paham, kata aku. Ayo di teang, 12 tahun, teka panggil di pasantren. Ki Khalil pohon, saya udah Khalil. Ya cina aya anak ente kadi ih cina abi ngantur kage baheula ka tuan nya po budak kemet mah teu tangon bae wae dicir si goreng teu ngangon bewe disebut Mama Cibedus yakni Ki Ahmad Sobari. Ki Ahmad Sobari itu ngasih cicit Tubagus Kalamudin bin Tubagus Ahmad Duriah cicit daripada Syekh Maulana Mansur Cikaduan tanggal 21. Jadi abi jeung Cibedus ya bisa di sana pernah hadir di sana. Oh nah sapra aya si makoli aida yang aya jelema edan gitu nutupkeun coba rek naon manfaatna bisa ngomong jeung jireum aing mah nya bisa ngomong lah nyakeun bisa ngomong coba rek naon manfaatna bisa ngomong jeung jireum tuh da sing bisa ngomong jeung jireum kitu ka kuota mah ka konter sih teh cik bisa ngomong jeung jireum lamun lapar nyatu nyatu ulah nyatu tengah belum mencari sih bisa ngomong jeung jireum kenal mama kolian tengah belum itu kayak kuning dagang beas goblok aita jelema mah ngilu jadi boro-boro kuda aja Pak ulah lemetan geus ngilu tapi ka teu sah salat kamu make kopiah buat tidur di iluan itu jelema Baqala arif bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi fi Fathur Rabbani kullu haqiqatin la tashhadu laha syari'atun fa hiya jindiqatun tirilal haqqi azza wa jalla bijana ay al-kitab was sunnah wa yaqulu al-imam Abi Yazid al-Bustami at-turuq kulluha masdudatun ala al-khalqi illa ala man ittafaqa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Imam Sya'rani kullu man rama mijana syari'ati biyadihi lahdatan halaka wa qala alif ila al-imam Abi Hasan Syadili qaddasa sirah qala Imam Abi Hasan Syadili qaddasa sirah law nadartu ila rajulin utiya min al-qarn hatta qaraba'atil hawa pala taqdal ngatinta ngacaprak orang geus intina ieu urang mah golongan awam mun daun mah daun karas ulah waka aya ngaji make kalangit tertuduh kadarapan ulah ngaji wudu bab cai mana cai suci keur nyucikeun sing bener cai mustamah cai mutanajis belajar rakaatan salat sing bener siapa salat bener kumaha wudu we 3 concoran bari ngomong toriko langit katujuh hakikat hari jampe nisang we teu becus goblok aya nu kitu aya loba yo urang mah boga guru mursyid siang dia omong-omongan guru mursyid tapi kapok guru tuturutan guru juj ama di lembur goblok aya nu kitu aya loba Pak guru aku guru mursyid guru langit tuh ari maca Quran Siratul ladzina gablok siapa iya hampura
neangan guru mursyid mah bagi tipaya. Tapi neangan guru bisa maca sakinah, ngerangkeun sakinah wayahna fardu ain. Neangan guru nu bisa nguningakeun sifat huruf, tajwid, makhraj huruf, maca Quran nu bener fardu ain tiap pribadi jalma mukallaf mun teu neangan doraka hukumna dosa teh. Guru mursyid mah bagi tipaya. Tahun 50 hiji Masya itu bagus amat bagi sempur koleret nama sempur teh Pak membuka puasa kieu ngumpul ka pucai sakecak ke tuangna sahur dan sagem muncang sangu tenang ya saumur hirup saum usia 127 tahun wajar murid-murid jadi wali juga Mbah Abu Yadim Yati Banten Cidahu Banten Mbah Abu Yadim Yati demi Allah Pak tiap taraweh jeung luar Ramadan sabeting muridna 37 juta Quran Pak tarawehna sabeting wallahi 30 juta ke taraweh Pak guru abdi ka itu puasa ke 10-an tahun dia pinter puasa ngiringan teu kuat dengan kuat 4 rakaat urang orang-orang 30 juta setelah naik al-hakumut kulhu wailul wal asri alam taro dia perlu tambah ulah ini orang-orang sakurang orang-orang sanjut orang dibere ku imam ku ajengan ku Pak Ustad dibere ayat surat nu para-paranya wis keusan panjangna seperti alam nasr al-hakumut dendek tadi tarawih cari waktu hati di waktu ini ibadah juga kita kesayang guru mursyid kesayang torikoh kesayang hakikat innal mursyidin al mukhlisina wal ulama ar rabbanina alladzina hamalu fil madi imamat al islam wa tarbiyati wal irsadiyati wa tajkiyati nufusi kanu ala darajatin adimin minal wara wa taqwa wal tijamil manhajil islami. Nah mursyid bukan tanggung jawab kena pendidikan Pak menyaya guru mursyid tenitah ngaji saurab, tenitah ngaji nahu, tenitah ngaji mantek, tenitah ngaji alfiyah, tenitah ngaji karena masalah usul fikih, muslat hadis, balaghah, bayan, ma'ani, istiqomah, karut. Lamun guru mursyid tenitah kana kitu, saukur ngomong langit edan alam dunia. Qala Sayyiduna Khalil bin Ilyas Cibeunteun. Sayyiduna Khalil bin Ilyas, Mama Ilyas ngaji nanti ama sobari ngawas nanti Syekh Khalil Bangkal Madrasah Al-Mudra adalah ngajina pertama Karaman anak kedua kasih Abi Dharin Al-Sada Abi Dharin di Sidogiri. Syekh Sidogiri adalah generasi kedua waktu harita. Asalnya Sidogiri adalah tiga turunan Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman menikah sama cicit terus Sayyid Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Sayyid Sulaiman asalati Hadrami turunan Ba'alawi. Ba'alawi diyakini ku Ibnu Hajar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi. Nah awas ulah pipileun urang. Habib paksulah nanya mana hari nyarekan Habib itu bener mah kudu Habib ulah itu kalakuan Habib mah sering kalakuan sering dicarekan si Habib ngaji heula cek yang pidato terus nyari pakun langit jadi ke omongan batu pakai Habib cantum sorokan dia pulang si Habib masih pakai Habib itu bener mah tapi hari Habib Nu'alim, Habib Umar, Habib Jindan, Habib Ridik cium tangan Habib dan senawi guru narabanuk itu nanti kabeh Habib pintar saku mata kabeh Habib mancung berayak di berpesek tinggi gitu nya itu bagus mari nisan di Ubaidillah keluar tak kain bodahnya karena saya kami sih ya penggemar Habib di belah keluihan ting penggemar ulah salah ya ieu geus jadi makam anda berkabin antum berkah ulah kituan santai mun Habib ngajakan acara ngajak baca rapi ngajak Quran ngajak kana saum sunat tutur teh telepon ngajak ukur lingkan yang mana sugih dawir pula langsung dia petunjuk kena dawir sampai gablok wah iya kajian kajian sumut nakir kajian ada sumut aing nanti namanya gitu cek kokong ayat cek mimin cek mumun cek tutik di edah ngarang salus Jubaidah di edah patona ke alus satu tapi alus kunaon jadi di ona tos sareng bismillahirrahmanirrahim
di boykot Nabi 3 tahun tiba-tiba melonggar. Boykotan musyrikin Mekah sudah terhenti dengan melihat tulisan boykotan beak dihakan rinyuh nempel di Ka'bah nyesa ngan lapad basmalah. Hebat-hebat bismillah. Kalau nang nulis jelema musyrikin baheula. Aya setan ibu 2, setan melintuh 3 aing. Beda aing sakit kok setan. Tak deui si lain menyebut kieu, ieu make kieu ieu mah ban Vespa. Lain jelema cai, lain ciri jelema, lain teu lujum, teu lazim, teu tubut dawam, teu sakur jelema anu make kieu jelema soleh. Ieu mah kuring mangimbangan beuteung we. Da beuteung kuring maju ka hareup. Hiji kom 2. Lamun kuring make kopiah hideung lain gayang kamari diajar di Banten pidato kopiah. Jika si Petruk Bunten kuring make ieu lain hayang disebut alif jadi make na urusan adang sakaya wae bulat beulit. Sakabeung bae di orletan di panitian. Kadang-kadang perceramah murah aing ke rumah sa. Kan dimbangan beuteung abi rumah sepatuangan mayun ka payung. Gede teuing ieu mah di kopiah teh janten si cepot. Kira ada pantas saya pikir ada kasar jemunya. Nyakit nyak. Kira-kira jeung protokol kasep uing kasep protokol. Jujur. Ya, protokol di anjing. Benar, ari ngabanding dengan protokol jeung kuring meda eta protokol jelema kuring jelema aya musyarakah bisifat baina saya antar mufadhal mufadhal al. Telepon dia mah pamitah dibandingkan manuk beot sampai tak pamitah lain muji tak maling ngabandingkeun ngahina aing. Bapak pembanding itu sepana. Tos, Bu. Bu. Barang keur di boykot ketir luar biasa Kangjeng Nabi puncakna 620 hiji awal boykot kan longgar Nabi dina memehna dikantun kutu turus nu seueur ngabela hiji Abu Thalib hiji Abu Thalib. Abu Thalib teh kapuping riwayat maca 2 kalimat syahadat teu aya Pak. Cenah aya riwayat hikayat keras dibaca memang dibuka gede mungkin wae. Ngan abdi teu mendak coret keur dirupna ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Ngan sanajan kitu nya mubarago ngaranna teh. Manya bela. Banci. Belo. Gitu. Bela. Saya tengah diam silang kebalang. Saya mental semua aku duduk. Bela. Betul beliau tidak pernah ikrah 2 kalimat syahadat. Tapi kemana Nabi bergerak? Apa yang akan menimpa Nabi? Abu Thalib tampil terdepan seolah benteng pertahanan keselamatan beliau Nabi. Nyawa dikorbankan, harta dikorbankan, bahkan kasih sayang Abu Thalib kepada Rasul lebih besar ketimbang kepada putranya. Jadi bahasa Indonesia aingnya. Nah, sudah. Sama yang rakyat tuh muali lewihan deh ya. Cukup. Nah, aing mah piai pam. Ari kapamah, aing pam ku pamarentah teh. Karena saya lamun teu dibayar teh ngocor. Ieu piai pam. Sakulah yang dia tukang pidato. Geus saya ngaraji simbarana. Baca kitab we sapina. Ulah jadi mau balik, jadi saingan aing dan. Lapak jadi peak kalau mau balik. Mudah-mudahan mau balik bikin saeutik ka aing. Geus ketang terus ke Abu Thalib tuturus pelak bonteng, pelak kacang, pelak kape, pelak tomat tuturus potong burung dadang. Hati-hati di lembur orang aya tuturus teh teu kudu nganti agama we. Kadang lain jelema santri tapi nyaah ka ulama, nyaah ka madrasah, nyaah ka sakola, nyaah ka masjid. Eta tuturus teh.
Moga-moga para terus lembur di lembur ku Allah dipanjangkan usia. Barokah rezeki amin. Gelentuk Abu Talib mang begitu Abu Talib mingkin wani jeung biada muslimin makanan da geus wah dilieu. Nembe kedua sasi Abu Talib maut. Sayyidatuna Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khalid bin Abdul Ujjah ngiring di pundut kuno maha kawasa maut teh bae. Kabayang Nabi Pak di kantun paman di kantun dah menjadi pelindung backing utama. Saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Sadayana saduna fid dunya fauzuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Eta almarhum Mbah nangis mata. Saking cinta kalbul mukminin dikuburkeun nangan tetapi di makam Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Saya beberapa bulan lalu ngobrol Abi, Gus Yasin, Gus Itlon. Karena kami desa. Adik saya punya anak perawan dinikah oleh cucu kandung Mbah Mun. Jadi kami ngobrol. Masya Allah ternyata Mbah Mun diijabah maut di Mekah. Dikurangkan tetapi di komplek kuburan makbarna Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bela pati kaya raya dikorbankeun hartana pikeun la ilaha pupus kabayang betul. Pupus garwa, pupus pam. Karena ulun hebat ditinggalkan pamajikan ulun. Bu, cobaan salah ditinggalkan tilu kue bisa yang neraka ibu. Kau bisa yang neraka. Tinggalkan tilu kue jika hayang akar. Salah. Paling yang bisa ngagoreng kejo, endok, super mie, tak sih yang nyetrika sasangkaleun. Ulun kuat pak ditinggalkan kupikang eueuh rek jagoan rek Jawa. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya keraya orang sok seueul ningali pamajikan sok kesel sewaktu-waktu udah nanti itu anak batur gitu pemerus ngaburutean apa sahabat berkait gak cewekan tapi ulah apa kata Allah menumbuhkan Allah ngabijilkan mawadah warahmah ayah rahmah ya dede kapan lagi abdi kapan tidur dinten 4 dinten tebih di tas sok nelpon kapan bodoh jaim nih bagaimana anak-anak loh nanyain anak-anak melulu kapan kita ditanyain kayak nggak kanan oh enggak ya biasa aja lah itu ayah sikap jaimnya laki padahal mah soalnya kon lagi sing kitu-kitu ge pamajikan urang nu geus nyaho jeroan urang jenis itu urang mah geus hafaleun pamajikan lempang itu urang geus nyaho bisa ada sendal urang nyaho pamajikan urang apa nantak salingkuh ge batin pamajikan mah nyaho apa coba-coba boga salingkuh tuna dina handphone kapanggiheun goblok ka pamajikan mantap pengalaman hidup belum ini dalam mata pernah nyandung lain nyandung terajing hati udah enggak 2 tahun dan gak buru kanyawan dari sana tadi lah kewadi kalau saya tapak saya tapak mahesi alhamdulillah titik-titik noda hidup dan itu lelaki ulah sok jago boro-boro pangkat ulah Rasul di kantun Khadijah amul khuzni set of yours merasa kesedihan yang luar biasa di tengah-tengah tos di boykot maut Khadijah maut pamanna Kangjeng Nabi ngayakeun dakwah di Mekah dikepung anjeunna dakwah ka Hawazin dakwah ka
musuh Quraisy perang Badar bageulana dina perang Pijar Hawazin teh Bani Sakit Toib tareng Hawazin kita bahkan begitu putu maka perang naon eta Hunain di Hawazin insyaallah ya kan sareng bismillahirrahmanirrahim di Mekah Nabi bade dibunuh sahabat disiksa bojo teu aya sepuh teu aya utamina pamanna tiba-tiba Nabi dakwah ka lembur musuh Quraisy Mekah yakni lembur Hawazin negara Taif sumping ka Hawazin sugan teh rek disampakeun ka saya boro-boro marhaba nu aya budak remaja budak pamuda dititah ku kolotna mawa batu sareukeut perintah kokolot Taif Hawazin di mana aya Kangjeng Nabi asup ka Taif baledog nepi ka pae di lembur bade dipaehan di Taif bade dipaehan abayang teu Bapak di lembur disiksa jeung saha dongkap ka Taif gertihan sampeana dakwah di Taif dakwah la ilaha illallah kata bahasa Allah min taujana sanul jeung sambal tujan kayak kena toripo kena dikir agan kena dikir ahos kena dikir awam panjang kayak menang dari mulut lah ya patungan dari we setenda ini ya patungan deh terus ibu dakwah Nabi itu teh abdi mah di raos begitu sumping sakala disuguhkeun ngan can kabur minum ditaikeun yang penting deui abdi mah raos di dieu oke masya Allah biasa di Cikijing aing mun balik sana kita berangkat pinuh baheula zaman Kang Haji naon teh sok menang abdi beulah Cikijing Haji Abbas zaman Habib Idris Jamil Munahar Mukhtar Syukron Makmun Jen Pengket Habib pamorana bujangan mun kaos tinggi teh bu tahu kuningan di wakal itu masuk sampai masuk bisa praktis menang 2 setel panitia bagelah ngomongin orang belum raos ceramah jadi ustad jadi mau balik ayeuna mah nu disebut warasatul anbiya nu aya mah warasatul ofak ning lagi boro-boro pewaris Nabi cara dahar geus teh akurkeun Nabi terus Nabi makan aja nggak sama dengan Nabi mah makan sedikit urang sedikit nyatu boro-boro nyarios Pak tuang kula we geus teh nyonton Nabi urang rek sare teh ka pamajikan oman bari itu Nabi mah agas aosan heula aja salah Nabi dakwah ka Taif lain sapoe Pak abdi mangan sabaraha jam di deke keur dege Bali moal hadeula bisa bayar teh balik sia kumaha Pak cenah itos nya bikin bisi hayang kadahar ku aing sibina bungkus goblok Akuran kasar eta bahasa Banten sapoe siap oke bos hidup bos apa nama CO bos naon CO lain nonton drakor Cio jadi ngalamun kabeh tadi pos ronda Cio ya udah Nabi mah dakwah di Taif di Baledogan gertihan sampean anu ku urang sok disolawat salaman Kangjeng Nabi assalamu alaik zainal anbiya assalamu alaik assalamu alaik atqal anbiya assalamu alaik mir
tapi sholawatan disuruh sapata ngalaman dakwah diboro juga moro satu buruan ketihan sampean barocokan di balidogan lain sapoe dakwah nanti sabulan satengah di negara batur musuh Quraisy cek Quraisy Mekah Muhammad hianat geus kalembur musuh urang cek lembur musuh nabi dongkap kadinya kala karek pimpinan sarik dipunasika di lembur sorangan diekstradisi diancam mau dibunuh di lembur batur pun mau dibunuh bagaimana kalau posisi kita Abi macam ngalaman gitu pernah desa kali tahun menuju abi di Karawang yang dipungancet di Mama Obayal di Dengklok tapi ya purun Manharun Lengkong des keluar di Kobong Pancet Sumur Manharun termasuk alum Milam punan Lengkong Masya Allah ya Karim para bapak eta baheula abdi terancam di Subang ka jero ka daerah naon di daerah Siluman bukan naon apa buat eta alawat kebon Tingu ka Binong bari itu kuring ceramah kurang make keringan nyewa teh masa aja enggak belajar naon kurang ceramah makan Murdani jeung Sudono karena abdi dendam hari itu abdi kakara keluar di 9 bulan demi Allah abdi dibulan jemaah bebas pengalawat lagi ngalawan Pak Harto, Pak Harto nama abdi BKI ngadoakeun tadi doa bersama untuk Pak Harto hormat cinta tata bisa digiran bangsa anti Islam tadi kapipur kalau mau gedung bojok teh Pak kaputra Pak Harto membantu karena si B yang menang dengan keong menang Pak soalnya Pak di tengah kebun sudah jam 2 karena abdi galak begitu kalau ke kebun dibentang teh tambang gede dadu nyegah teh naik zaman rampok walet tadi dengan si pecing jaga wah jaga lanturan terus bapak abdi Banten itu tinggal ditantang dibentang dengan tiruan yang supir abdi berkesan di sauran terus bapak aing orang Banten balik deui we aing jadi Banten jadi aing ge jelema sih singkat hari jeung dasar iki kopi jeung bahar jeung sakit wae dibaca gitu itu mami mana aing bujaban kene can kawin kumaha pikirannya baheula mah keur naon keur budak ini remaja salaya ka hiji makam komo makam di lembur itu kan panjang di lembur itu panjang alamat setiap jelema ngaji alfiah mamat ke Yaman 40 poe di makam biasa dari kawang di lembur dari alfiah eta pasti jarahkan amat jalan di lembur simpuring di makam karbon simpuring singa bakal sudah bakal eta kan ieu teh kieu keun Pak sebab sok mun aya maot potong auto kadenge selalu maot kira mun aya kadu murah galoba kadu di Banten pulang kecamatan Kadu Bejo mun murah dicopot lain keturunan simpuring di udah aku mau aing mah geber-geber sieun Pak tapi hiji waktu aing aya masalah mau di Banten dah wani aing ka makam perit ke sorangan sebab lamun aya di aing di udah mabur aing ka makam wani sia entak mun aing loba kawan kudu bakal susah di di lembur ditagih ku pinjol dibawakan jeger dibawakan polisi kan sieun jangan makam karawan dia nuntut sorangan cing aing kuntilanak teh paling nyemungan si kopi ke irung di kuntilanak nah ini konsep big block mind pikiran itu sebab terkunci lamun di lembur asasi teu pitayan kabur ka manapun mah itu namanya teori block minds indal itlaq mun aya mah geus Nabi di Baledoga dakwah Nabi di Taif di hiji lembur ka lembur di negara Taif ka dia di Boro dia di Baledoga sabulan satengah aja mah aing mah di 4 jam paling lila Nabi mah sabulan satengah telak aing di sabulan setengah ayam teh yang bos buat aing dan yang aman 3 poin ibu daek kali itu habis sebulan setengah mau coba lagi daek ente bu ini nanya bapak daek ente resep tuh nggak saya tuh belum bosan sebenarnya eta mabu kangjeng Nabi sabulan setengah lain sapoe gitu udah bingung balik ke lembur sorangan Mekah rek dibinasa di lembur batur sambil rek dibinasa cerik di Wadin Nahlah di kebun korma rupanya Allahumma inni ashku ilaika dofa quwati
fahawani alannas anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Panjang tuan, cerita curhat ke Allah, urang curhat na status WA datokkan non Facebook urang curhat. Awas kalau batin curhat ka jelema at-tasakki al aqdar min adam ridha al muhtaqar dibayar ngomong awewe boga salaki curhat ka baturan laki soal bener udah perselingkuhan hati ya tak majikan aing tarak karena gitu majikan aing borok-borok itu tanya ka mangana sudah berapa belas tahun istri saya nggak pernah minum ke supermarket sendirian amol temenan awas sebab nyeri hati aing pernah jeung aing ka mall baheula aing bawakeun ka aing pakai aing input ka nomor sabaraha hiji goblok saya teh nanya ngahina aing kalau udah orang kita bicara di mah aing ridho siam yakin di sabaraha sakit tapi dodo jangan apa paket sampai itu anda menang kalbuan siapa juga aing eleh lagu rek maghrib paket tukang paket goblok siap itu pesantren goreng-goreng aing gak jemah rek maghrib paket saya kan berat saya berbojok abdi cenah bah oh bayar leles tukang itu oh dijago betul nah itu ibu Nabi di Mekah dikakalakeun, di Taif dikakalakeun, curhatna ka Gusti. Nabi biasa lebet ka kota Mekah, menang jaminan, menang mujir, menang penjaminan, menang suaka Mut'im bin Adi. Tinu sejen matra ancam. Orang Mekah mah Quraisy, lamun aya 5 hukum, 5 bangsawan, 5 gegeden, 4 hukum, hiji henteu salamet. Dijamin ku Mut'im bin Adi 20 genep enjing-enjing majang tiwadin nahlah dijemput ku pasukan Mut'im bin Adi sumping ke Mekah 27 Rajab genep 120 hiji Masehi tawaf heula teras ka bumi Atika ka bumi Fatihah alias Atika alias Ummu Hani tanah wengi nuju tapakur ka alam malakut eta langit bumi Ummu Hani beulah Nabi dicanda ka Hijir Ismail 2 riwayat dihijikeun dijamin di Hijir Ismail 7 siputi kabar ayah Sayyidina Hamzah kulem ayah Ja'far bin Abu Thalib kulem tegugah padahal ayah Nabi dicanda ku malaikat diistirahatkeun muntajian indah Hijir Ismail Nabi nyarande nyangker teras sumping deui Nabi angkat sumping deui Jibril sareng Mikail sareng hiji malaikat dibelah dada Nabi punten saur pun guru nampi ti pun guru mamakai Yusuf Sidik nampi ti guru nama Isya Farid Cintawana nampi ti guru nama Mama Toha nampi Muhammad Toha murid 1819 kaos di Syekh Mahfud At-Tarmisi Syekh Mahfud At-Tarmisi murid saya di dalam nyambung oge sanad nakas Syekh Said Abi Bakar satu sekali itu ada kita Rasul itu saking percaya lah nah saur guru abdi dikieu kan ditingalikeun aku bicara tapi dia cenah jangan dibelah guru abdi tadi sayang nah tadinya ngeureun atuh ti dia ti dieu set duit kena udel mali aya riwayat langkung ti udel salib kena bulu-bulu halus dibelah malaikat dibelah asik mumpun dibelah dokter ngan dioperasina lain ku dokter puskesmas lain ku RS ku Majalengka ya dokter di urang mah anu nyeri cenang nu dioperasi bujur loba operasi urang malpraktek dokter tidak sesuai dengan analisis ilmu ke dokter pokok aing riot teh tina emah hayu we nu barang hulu sakalian geus dokter aing bere obat merah tadi uyup ceuk kagok mantap sapinter-pinter dokter pembuuhan di wasit tetap masuk sesar ilmu tina bangsa hadiah anu luzum anu takror sehingga engke dianalisis ku hal anu mungkin katilu lugu tina mungkin katilu lugu ujung adib da ilmu lugu ujung lugu ada ke ayat 2 ayat ada doruri jeung dorurian kana ulah geran kana min jadi jatin aktif wa kullu min min jadi kabeh oge masih ketibaan mungkin barang mungkin mah barang jadi barang hadiah tina mungkin kasih lugu barang hadiah mah hukum adat mah asihati takulubi buktina dokter sakit pinter dokter mun aya nu geuning tetep nanya ka pasien karaos naon tara aya dokter jantung karena ilmu hadiah ilmu masih hati kalau takol tos Nabi dibelah
dicuci ku jam-jam tilu cucian terus dilebetkeun dina perkara iman ilmu yakin Islam mahilim dan lain-lain dilebetkeun kana sadar Nabi kana dada Nabi tina bokor wadah emas makanya cina Nabi make wadah emas apaan wadah emas mah haram piring tina emas haram sendok tina emas haram ieu tina emas haram tutunggangan tina emas haram mobil tina emas haram segala haram tina emas kecuali jadi persen pikeun awewe lalaki haram makana heuh pan eta mah bokor emas di surga lain nangieun ti cikiji barang surga mah ulun haram diturunkeun ka dunia dilebatkeun nembe di Isra Mi'raj sarang Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di Isra Mi'raj Nabi sabada menda fitnah kanyeri bala ujian anu kacida terus mau lebih kasus kaburangan Nabi bayangin Isra Mi'raj diberangkatkan Nabi untuk menghadapi perkara yang lebih besar apa? Kepungan di Mekah terakhir badai hijrah badai dibunuh badai mayunan hijrah ke Madinah perkara berat badai mayunan perang Badar perang Uhud perang Khandaq perang Tabuk dan lain-lain ditampak di Isra Mi'raj hikmah Isra Mi'raj kangen Nabi hikmah Isra Mi'raj ayat 2 hiji kangen Nabi khusus Isra ayat 1 linuriyahu min ayatina hikmah Isra Mi'raj ke umat hikmah ke Nabi linuriyahu mun hayang perang linuriyahu min ayatina ulah keluar dina kitab bae nama alias dardir nu kadua hikmah ke umat malain al Isra ayat hiji al Isra ayat 50 wa ma ja'alna ru'yan lati arawnaka illa fitnatan linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.